warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Aufa Klanial Parabi ti kelas 11 MIPA 3. Langkung ti payun urang sanggekeun puji sinareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lantaran urang sadaya tiasa kempal dina dinten ieu. Hadirin anu dipikah hormat ku simkuring, dina dinten ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu temana tentang kadisiplinan. Nah, sateacana emang naon sih artina kadisiplinan? Nurutkeun tina Wikipedia, kadisiplinan nyaeta ayana rasa patuh jeung rasa taat kana nilai-nilai anu mangrupa tanggung jawab. Saluyu jeung jejer anu abdi bade dugikeun nyaeta tentang pentingna nerapkeun kadisiplinan. Nah, emang naon bae sih anu kudu urang perhatikeun lamun urang bade nerapkeun sikap disiplin upami ditingali tina kahirupan sadinten anu ngadasar nyaeta diantawisna anu kahiji ngabiasakeun gugah boboh sataacan adzan subuh, ngaberesan tempat bubur nyalira, teras sok salat subuh. Teras urang oge kedah ngabiasakeun ngaberesan atawa nyiapkeun barang bawaan sataacan mamangkatan, contohna mangkat ka sakola. Teras oge urang kudu ngabiasakeun mangkat sakola ulah sampe kasiangan. Ngabiasakeun nerapkeun kabiasaan anu tos abdi sebutkeun tadi ti perihal anu alit, urang sadaya bakal biasa nerapkeun sikap disiplin di sakola atawa di kahirupan sadidinten sejenna. Kitu wae manawi anu tiasa abdi dugikeun. Hatur nuhun kana perhatosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.